Ejaan barudak di Kasokandel aya bayat jajanan dengar kecamatan Katem kurang skill aya jualan naon we di Teja aya hayu cuan ya lokasina tah ieu SMP Kasokandel nya teras lurus tah ieu aya plangna Teja Laya patokana palih dieu oh pami kabelah dieu mah SD 1 Kasokandel tuh hidup kon SD nya yang jajanan. Selamat pagi. Aduh, ada telur gulung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tempat jajanan anyarnya di Kasokandalnya. Pendapat A entos ngalih ka dieu kumaha tah? Dina omset atau nepi di keramaian kumaha? Ya, kurang lebihnya lah. Pasti ada Saya aya abona meureunnya. mohon ya plus minusnya lah. Mohon ya plus minusna bilih teh cenah. Raoseun tempatna tah nepi kumaha? Tempat nama rawasan cuma panas doang. Oh, panas doang. Sakitu wae meureun. Ya, sareng Abah. Sehat bae celanan, Bah? Bakso ikan. Oh, icalan bakso ikan kampung mah di pinggir SMP-nya, payunnya. Tah saur Abah kumaha ieu tos ngalih ka palih dia, Bah? Hanya rada gering lah. Rada gering pami. Oh, Aya gede anginnya Bahnya. mohon. Jadi pendapat teh rada menurun Ya, menurun sapertos kitunya. Itu seperti di sisi jalan. Oh, mohon pastinya Bah anu ngalangkung ge asa hoream mun kalebet teh nya, Bah. Pasti hoream. Ya masing sehat-sehat, Bah. Jalan laris mah. Amin. Aduh, ada cimol kampung mah di payun pisannya. Oh, balik kaler. Cimol sang cireng teh aduh pendapatna kumaha ya Abah Cimol? Kekurangan. Oh berkurang omsetna meureunnya. Ieu tabuh sabaraha tos carincing ya? Carincing. Tabuh setengah genep ke tos ka dieu. Oh moh biasa ningali teh rame we nya. Oh di ditu sampai kapal di ditu teh seueur nu icalannya Bahnya. Saya mangga teras ka Poliwetan mangga. Ieu mah buangin aja pindah ke dalam. Aduh tuh. Dede, aduh udah jajan. Tah ieu sarapan buburnya. Sarapan bubur wareg jeung menyehatkan cenah. Murah meriah tuh. Assalamualaikum masih aya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abah. Aduh. Aino palih dieu nya bubur ayam Bandung teh nya. Aduh. Kumaha pendapat tentang tempat baru ya di Tejalaya? Alhamdulillah panas sorenya sapertos gitunya. Panasnya aduh teu sapertos di pinggir jalannya aja. Sampai ka Tungtung ya seueur anu ical ieu teh tiasa kanggo pasar malam pami tiap malam. Jajanan kaki 5 rasa bintang 5. Aduh. Abah bade naros, Bah? Perkawis tempat anu baru kan Kapung Gurma di pinggir SMP ayeuna ngalih ka tempat jajanan anyar tah pendapat Abah kumaha di dieu? Pendapat ya ada kurangnya ada lebihnya Oh, sih. ada kurangnya ada lebihnya. Sama aja sih kayaknya sama yang di depan. Oh, omset mah angger merenya ngeureuhnya, Bah. Cuma di dieu mah panginten rada panasnya, Bah. Sapertos kitu. Ini ada yang lagi jajan. Untuk penghasilan kayaknya kalau dari di belakang itu lebih enaknya anak-anaknya pada keluar bebas gitu. Jadi yang jajan anak sekolah di sini, Bah. Ya, selamat pagi, Abi. Oh iya, pagi. Bertemu kembali ya martabak mini manis topping. Kemarin mah ketemu di SMA Kasokandel ya. Oh iya, kemarin ke sana. Gimana di tempat yang baru? Tempat Ada yang mau disampaikan nggak? Lumayan. Nah. Tempatnya kalau dilihat dari jalan cukup ini apa? Cukup lumayan. Adik-adik lagi jajannya? Ya. Boleh ngobrol-ngobrol sebentar nggak? Boleh. Bagaimana pendapat adik-adik tentang tempat Tejalaya atau di tempat jajanan anyar menurut adik-adik seperti apa? Tempatnya luas. Banyak jajanan. Pokoknya well mang nahun. Oh, ngeunaheun pokoknya namanya. Tah bejaan barudak lamun orang Sokandel nu kos anu pabrik nu garmen neangan jajanan ka dieu ka tempat Tejalaya. Coba dahareun kuliner sarapan oge aya. Pokona tempatna luas ngeunaheun tah ceuk barudak. Kumaha barudak? Oke, terima kasihnya adik-adik. Semoga kita bertemu kembali. Makasih.